nyiapkeun sagala rupa kadaharan pikeun buka puasa. Di hiji kampus di tatar Sunda samemeh beduk magrib ngaburuh ibu enah Gesti isuk nyiapkeun sagala rupa kadaharan pikeun buka puasa. Di dapur hasep tina hau ngageuleut bari ngaluarkeun bau amis. Kolek cau jeung gula oran di sisi sejen. Bapana keur nyiapkeun cai seger tina pendi barudakna ngatur piring jeung gelas dina samak. Geragan jam sakedak deui beduk magrib cek